Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iku pasal sawiji. Asbabu sujudi sahwi utawi pira-pira sabab sujud sahwi. Iku arbaantun papat al awal utawi kang awal iku tarku ba'din. Ninggal sapalih min ab'adi sholati saking pira-pira sunat ab'an salat. Au ba'dal ba'di atawa ninggal sapalih saking sunat ab'an salat. Jadi ya pasal ajengan musonib bade ngabahas pirang-pirang sababna sujud sahwi. Fi sholati dina sholat erek fardu atawa sunat arbaatun sami aya 4 gitu cenah. Al awalu nu kayjina tarku ba'din min abadi sholat ninggal sapalih tina pirang-pirang sunat abad sholat anu 7 teh jumlahna ke dipayun bakal dibahas ku musonib. Au ba'dal ba'di atawa ninggal sapalih tina sunat abad sholat. Aya utarku ba'din minal ba'dil wahid katarkil kalimati minal kunut alladzi sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Atawa ninggal sapalih tina sunat abad, salah satu tina sunat abad salat, seperti ninggal satu kalimat tina kun anu parantos ditetepkeun ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sami deui saperti ninggalkeun satu kalimat ngaganti huruf ku huruf nu sejen. Amatar kulpa min fa innaka taqdi awil wawi min wa innahu la yadilu pala sujud ali tarkiha. Kumaceuna lamun ninggalkeun ayeuna huruf pa tina lapad fa innaka taqdi atawa wawu tina wa innahu la yadilu pala sujud ali tarkiha. Teu kudu sujud ninggalkeun huruf pa wae maca. Dil hilafi pidalika karena perbedaan pendapat dina masalah eta. Asani utai kaping 2 iku fi'lu ma yabtulu amduhu wala yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasyan. Fi'lu ma migawe perkara yabtulu kang batal apa amduhu mahamane ma wala yabtulu an ora batal apa sahwu laline ma idza fa'alahu tatkala midamel yasimu solihing ma nasyan halelali. Jadi anu kaduana migawe perkara nu matak ngabatal, nu batal dihajakna. Wala yabtulu sahu teu batal lamun poho di mana migawe nana teh teu dihaja alias poho. Teu nya. Sawan hasalamahu ziyadatun bi tadaruki ruknin sarwa rek hasil nambahan rukun atawa henteu. Gitu henteu nambahan anger-anger keneh seperti mana? Seperti katat wili ruknin qasirin seperti manjangkeun rukun nu pendek nyaeta itidal. Lam yutlab tatwiluhu anu teu dititah manjangkeun itidal atawa ngalilakeun diuk antara sujud dua. Eta ge teu dititah dipanjangkeun teu dititah lila diuk antara dua sujud teh. Gitu cenah. Lamun dihaja matak batal kitu nya. Ieu mah teu dihaja maka sunat ditambal ku sujud sahwi. Kadalika seperti di mana kakolili kalamin nyarios salitnya. Teu dihaja matak batal. Wa aklin salit barang dahar dihaja mah batal, teu dihaja mah teu batal tapi kudu ditamal ku sujud. Wa ziyadati rakaati nambahan sarakaat dihaja teu dihaja sujud sahwi gitu. Atawa salam nasian figuri mahalihi maca salam lain dina tempatna bari poho teu dihaja teh lain dina tempatna eta teu batal tapi kudu ditamal ku sujud. Asali sudai kaping 3 iku nakluruknin au ghairihi qauliin ila ghairi mahalihi. Nakluruknin teh ngalihakeun rukun qauliin kang bangsa qauli kang bangsa ucapan ila ghairi mahalihi maring lian panggonane qauli. Minahkeun rukun anu qauli sanes rukun fi'li bangsa ucapan dipinahkeun kana lain tempatna. Seperti mana maca Fatihah tempatna dina ngadag. Au suratil ikhlas atau surat al-ikhlas au ba'da atau sapalihna Fatihah. Fil qu'udi dina calik biniatiha kalau niat qiraah. Eta teu batal cenah. Tapi kudu ditamal ku sujud sahwi nam yustasa min dalika tasbihat. Kumaha lamun ayeuna bacaan tasbih dipinahkeun dina biasana mis tasbih teh dina
ruku dina sujud ieu mah dipindahkeun waktu ngadeg tawa waktu calik sanes dina sujud sanes dina ruku pala yasjudu linakliha alu tamad teu kudu sujud eta mah ceuk kaul mu tamad duain qosoda sanajan dituju maca tas. Naon sababna li'anna jami'a salat qabilatun laha karena sanyana sakabeh salat qabilatun laha narima karena tasbih. Jadi menerima bacaan tasbih. Jadi bacaan tasbih bacaan anu khusus aya dina salat. Arabi'u utawi kaping papat iku ruknin fi'liyin nibakeun rukun bangsa fi'li ma'ihtimal ziyadah sarta ihtimal sarta mungkin nambahan ay mataradud tegese sarta mangmang fi ziyadatihi dina nambahanana ayeuna rukun fi'li. Jadi kaopatna nibakeun rukun fi'li bangsa padamel kayaning ayeuna ngadeg terus ruku sujud alias dihitung 1 rakaat rukun fi'li didinya teh maksud. Sarta mungkin nambah mun 4 teh mah mungkin nambahan jadi 5. Tegasna bari mang gitu. Teu yakin dina nambahanana. Ta eta kudu ditamal engke ku sujud sah lamun aya kamang-mangan kitu. Biansaka surahna kumaha saperti ayeuna jalma mang pi raqatin dina 1 rakaat tina salat nu bangsa 4 rakaat. Duhur, asar, isya. Ceuk eta si musolli teh hal salatu salasan ai kaula teh salat teh geus 3 rakaat ieu teh. Apa geus 4 tuh. Wa hadihi ieu rakaat nu rek dipaju alati uridul ityan biha rabiatun am arbatun ieu teh nu kaopatna atawa nu kaopatna atawa geus 4 gitu. Ceuk dina hate teh mangmang. Dina rakaat katilu teh ieu nu rek dilaksanakeun teh rakaat kaopatna atawa geus 4. Wa yahomisatun atawa ayeuna lamun diteruykeun teh mah ieu teh nu kalimana. Jadi aya keragu pabana alal yakin maka lamun kitu cokot anu yakin cokot anu kurang ari 3 mah yakin ari 4 mah tadi ge ragu asa anu kaopatna asa geus 4. Lamun geus 4 berarti nangtung teh jadi kali pan bingung. Cokot nu yakin tilu berarti nangtung deh wantasobalil ityan birokaatin terus nangtung rek ngalaksanakeun rakaat nya 1 rakaat sumabadan ti sobi pas ger nangtung sabada nangtung eling dina tengah-tengah salat eta tengah-tengah rakaat wa qabla salam jeung dina samemeh salam ingat anna rabiatun yen ieu teh salat ieu teh nu bieu dilakukeun sarakaat terakhir teh nu kaopatna tuh payusan nu sujud maka sunat sujud gitu. Sanajan geus inget urang di dinya yen eta rakaat teh nu kaopat tetep sunat sujud li anna mapalo min ainalin sablaha qabla tadzakur muhtamilun li ziyadah sanyana rakaat anu dipigawe ku si musolli teh indal intisablaha nalika nangtung rakaat terakhir tadi jeung samemeh eling samemeh ingat manehna kana ayeuna rakaat terakhir eta yen eta teh nu kaopatna muhtamilun li ziyadah eta mungkin nambahan mungkin kalimana gitu. Jadi aya keragu keur ngahapus keragu-raguan eta disunatkeun sujud sahwi. Puruun dina sarahnya lau sakka ba'da salami bitarki fardin gueroniatin. Lamun si jalma mang sabada salamna, sabada salam beres deh assalamualaikum warahmatullah. Tapi mang nana teh dina ninggalkeun rukun selain niat.
jeung selain takbiratul ihram kamang-mangan teh kumaha kitu lamun ayeuna urang beres salam mang-mang tadi teh niat diniatan teh salat teh wah eta mah batalnya salatna balikan deui lamun mang-mang masalah niat jeung mang-mang takbiratul tadi teh takbiratul ihram teu mang-mang mah salatna nu tadi teu sah balikan keraguan di dinya ieu mah mang-mang sabada salam teh lain niat lain dina masalah niat lain dina masalah takbiratul ihram dina rukun-rukun nu lain itu dina Fatihah ruku sujud tah lam tu asir teu ngaruh teu matak jadi teu sah salatna anger sah salatna itu jadi mang-mangna teh beres salam geus kaluar tina salat naon sababna make teu ngaruh lianna dohira wuku'un salat antamamin garna sanyana dohirna tibana salat sampur matak geus nepikeun kana salam ge berarti logikana salat sampurna gitu walaupun aya kemang-mangan salajeng nama pai kana sarah kenehnya wasujudu sahwi wa in kasra sahwu sajdatan iku macana sujud sahwi lamun loba pohona itu loba nu misalna teu kunut teu tahiyat awal wah loba nu ditinggalkeunana teh kitu cenah sujudna tamahan tong anger sujudna nama 2 kali sajdatani biniati sujud sahwi kalawan nganggo niat sujud sahwi min ghairi talafudin biha ulah dilafadkeun niatna ulah diucapkeun ulah nawaitu an asjuda sujuda sahwi ulah kumaha lamun ayeuna sujud tapi teu niat geduk sujud teu niat dina hate teh au talafado biha atawa diucapkeun niat sujud sahwina teh cara tadi batolat salatuhu wah batal salatna eta itu kumaha si makmum imam teh misalna teu maca kunut langsung kadepruk sujud pas memewe salam si imam inget yen tadi teh henteu kun geduk imam sujud sah kumaha makmum niat sujud sahwi entong dina hatena tuh di dieu jawabanana nah bener cenah teu kudu nah bener kudu diniatan sujud sahwi teh dina hate ari si makmum mah la yataju ila niatin teu butuh kana diniatan si makmum mah naon sawana litabayati lil imam karena si makmum nurut ka imam gitu iraha cenah waktuna teh qubaila salam waktuna sujud sahwi tempatna teh samemeh salam ya bahasana ge qubaila nya qubaila teh dina qobla ditasgir saeutik deui kana salam pokona mah jadi samemeh salam teh pan tahiyat ge samemeh memeh tahiyat teh memeh salam keneh eta ge nya memeh baca tasahud teh at-tahiyatu lillah assalamualaikum ya nabi teh memeh salam eta ge ngan ieu mah bahasana qubailas salam jadi saeutik deui ka memeh salam gitu jadi beres orang sujud sahwi teh langsung assalamualaikum assalamualaikum warahmatullah gitu Faslu abanu salati sab'atun wallahu alam bisawab al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin